Wilujeng ngareng kenek jengkeng harapayak jebrak deui. Urang ngiring bingah kanu gaduh maksa dajat dina laguna Ayun Amin. Janggakeun ka Andri Prima Channel. Tong hilap like, comment, and subscribe. Di share-nya. Si Dulur Channel. Ayun Abing na semua. Ayo. Masih diserahkan ke Si Dulur Channel. Janggakeun kanggo keluarga besar Bapak Romi sareng Umi. Janggakeun mugi-mugi sing janten panglipur kampung pang beberapa mana.
Iya. So. Au. So. Alah. Jaga kenikmat durian tanpa menuti si ibu. Penting harita masa kuliah jangan enak. Tukar-tukar cerita jangan cinta subaya. Dope-dope kaendahan dan nasi nubongkaran buang arang hirup paparan ajak kala nikmat durian tersangka bisa pagan ngebalebat nganukur mata ketimbang dengan telingaan buharian asik kuring anu dimikeun penjara geuning langit terang horeng keting pambongatongan aya nikmat durian cenah Bu Haji dikodok deui atuh bayar deui ampuna. Penting harita basa kuring jangan enak. Foto-foto keur carita
Antarkan kuring sorangan dipikir dan memang takdir ilahi katina naha jantarkan padahal sisa jajang kurung nyaksian jujuran berluasan antarakan kuring sorangan dipikir dan memang takdir ilahi Abi teras kata takdir satu diri loba muakir sahanu lepat anu ngelempar duh ngelempar padahal kurang kumaha bawa keren sakut dosa karasan pasatiang mi cinta daya kendata salalamina Astuti, 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 yang kurung nyaksian, jujuran berleluasan, antarakan kuring sorangan, dipikir mewah takdir, katina, maha jantarkan. Sisa jaya kurung nyaksian jujuran berleluasan aturkeun kuring sorangan dipikir dan memang takdir ilahi Abi teras kara takdir satu diri loba mungkin sahanu lepat anu ngelempar duh ngelempar padahal kurang kumaha salira sakutosa karaosan pasatian mi cinta yang kendata salamina teteh ka dieu teteh ayo pas 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 cicis cicis dulu naha jantarkan padahal bentang kenembangan sisa jaya kurung nyaksian jujuran berleluasan antarkan kuring sorangan dipikir memang takdir ilahi katina deui naha jantarkan padahal bentang kenembangan sisa jaya kurung nyaksian jujuran berleluasan